Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Pip, hari mana bisa tuh ngabedakeun sepatu kulit asli jeung sepatu kulit palsu? Ke apa sih? Emang ada perbedaan gitu? Ya pasti aya perbedaan mah tuh Emang mana apa gitu? Kumaha perbedaan anak? Ayo urang mah pasti jelas apal atuh. Tapi urang hayang nanya ka maneh apa henteuna? Gue teu apal. Emang kumaha eta perbedaana? Sepatu kulit asli teh jeung sepatu kulit palsu teh. Gampang atuh ngabedakeun mah. Nya kumaha heg? Lamun maneh peuting rek sare, rasakeun loba reungit teu. Gua penting ge, urang mah sok dibaca mukaan wae, da loba reungit. Tah lamun kitu gampang ngabedakeunna. Kumaha carana jeung naon hubunganana antara sepatu jeung reungit? Hubungan mah kieu. Lamun maneh sare, tong masang obat nyamuk. Atuh, ari kitu mah reungitna nyarocoan meureun. Justru eta lamun maneh dicocor reungit pasti bentolnya. Ya terus naon hubunganana? Tah, sepatu kulit eta simpen deket maneh. Supaya naon gitu? Lamun sepatu kulit eta bentol dicocor reungit, berarti eta sepatu kulit asli. Dah sepatu teh dijieuna tina kulit jelemanya. Dasar ngomplak. Dasar ngomplak. Maneh mah. Heula atuh.